Restorasi wayang nu awalna caludih kieu jadi kieu kumaha prosesna hayu baraya urang sakseni babarengan. Tah ieu teh urang lebur sakalian baraya ieu teh. Urang keuman ku tiner tah ieu tinerna tah urang tuangkeun ka dieu. Terus urang galo-galo naon nya disebutna dikocok lah gitu urang kocok tah sapertos kieu ngocok da baraya tah. Supados naon supados merata gitu kenna teh si catna teh bakal mengelupas gitu. Teras wae urang kocok-kocok baraya teras tah supados meresap gitu tah. Tah teras deui urang rada ciwitan. Tah saterusna kitu mah urang bersihan ngangge sikat gigi baraya tah. Nah beut ku sikat kumargi meureunnan kedah ngajangkau anu sudut-sudut sempitna gitu. Kumargi wayang mah da kitu ukirannya janten seueur sudut-sudut sempit upami teu ngangge sikat gigi bakal kaliwat tah sapertos kieu tos mengelupas sadayana. Tah baraya tos garingna sapertos kitu. Jadi kayu deui baraya janten kayu deui tah anu barocelna urang tambalan baraya. Kumaha nambalna sapertos kieu hasilna tah upami ditambal mah tah kieu urang tambalan heula we. Saterusna ditambal mungkin urang hamplasan, urang leuciran deui baraya. Saentosna leucir mah lajeng wae urang dempul deui baraya urang naon epoksi deui urang meni deui. Ieu teh awal pikeun tahap pengecetan nya tujuanna supados catna teh henteu nyerep gitu kana pori-pori kayu. Tah ieu teh janten fungsina teh keur nahan pori-pori kayu supados catna teh henteu meresap janten manehna teh aya di luar kayu gitu si catna teh. Tah ieu epoksi mode ieuna mode epoksina nyaeta nu sok diangge kana bodi-bodi kendaraan. Tah ieu teh dijamin kuat tahan benturan baraya. Tah sapertos kieu urang pulasan upami atos sadayana meureunnan kin urang tingali kumaha proses akhirna hasilna gitu. Saatosna urang diieukeun didempul kos kieu cobi urang tingali kos kumaha jadina tah sapertos kieu pisan baraya tah. Janten urang fokus kana wayang anu hiji wae kumargi sami sadayana metodena mah kitu. Tah ayeuna urang proses ngawarnaan tah tadi teh di-skip proses ngabodasanana kumargi ieu teh hilap teu kapidiokeun gitu. Tapi parendene kitu da seueur gitu video-video kuring anu kapungkur anu ngabodasan atau napi ngadasaran wayang tah. Ayeuna ieu tos ngawarnaan baraya tah. Urang timpah ayeuna urang ngabias atanapi ngadamel efek rona dina beungeut wayang gitu janten ulah sawarna wungkul baraya kedah aya efek naon disebatna antara ada warna cerah sareng warna gelapna. Janten si warna beungeut wayang teh kumaha nya hirup gitulah. Ari di bias mah tah sapertos kitu. Ayeuna lajeng urang kana meleng tuh baraya melengna sapertos kieu nanging urang ringkas wae kumargi ieu teh meureunan memorina nya rada pinuh janten kieu tah hasilna hasil pelengan kuring anu diajar keneh baraya tah. Lajeng deui urang kana proses ngabuukan tuh parantos dibuukan baraya ieu teh. Tos dibuukan tos ngangge rambut ieu teh tuh. Proses ngadamel rambutna aya di video-video kuring anu kapungkur mangga wae dikorehan nanging ieu teh teu acan sempurna nya. Mungkin bakal diropea deui rambutna masih keneh jalegdreg mungkin bakal ditambihan deui. Tah ayeuna urang kana proses ngarakit. Tah ngarakit janten ieu teh si wayang gareng ieu teh ngangge sampingna ngangge karet ya tiasa diporosotkeun kumargi ieu teh naon disebatna yah aya ieulah aya naon komponen anu tersembunyi matakan di ngangge sarung anu ngangge karet oge gitu. Tah seueur da naon disebatna dina pementasan-pementasan tos teu birek deui ari gareng mah gitu sok merosotkeun maneh kitu tah. Lain urang pasangkeun acukna sapertos kieu baraya.
Ayeuna kari pasang sirahna tuh tos jadi weh geuningan wayang golek, restorasi teh. Kagungan saya teh ieu teh kagungan Den Gala baraya ta dalang Bogor, dalang, anu dumuk di Bogor. Tuh kieu geuningan wayang golek garengna oge anu sanesna urang tingali engkeun nya. Tah ieu anu tersembunyi teh geuningan nya. Sanes ieu ieu mah, nanging, naon supados lucu meureunan kitu supados nyari. Ieu pisan meureunan anu tadi direstorasi teh, hasilna lebet ka saya mah henteu nanging ieu mah lumayan wae nya. Tibatan anu tadi kuleuheut mah kitu geuningan baraya. Tah kitu meureunan hatur nuhun baraya parantos nongton dugi kaberes ieu proses restorasi ti nol dugi ka, baru deui ieu teh hatur nuhun cag.